pembantu rumah tanggana kudu urang disiapkeun mun urang boga pakaya. Lamun urang teu boga pakaya wayahna kudu siap ngabantu kana pakasaban pagawean nu jadi pamajikan. Ju pertanyaan si bapak-bapak din ari kewajiban pamajikan naon cenah begitu. Kewajiban salaki mak pamajikan mah salat 5 waktu, puasa Ramadana, ngajaga aurat jeung farjina, ngajaga harta salakina, anu terakhir kewajiban pamajikan mah nurut kanu jadi salaki. Cik salaki masak, cik salaki nyeusehan, cik salaki ngurusan anak, jeung nyusuan anak, cik salaki kasawah kasawah diksalai ka kebon insya Allah ketika sang suami dan sang istri telah beridho kasih sayang apapun pekerjaannya insya Allah eta salaki jeung pamajikan aya dina ridho Allah. Sebab cik Imam Jainuddin Al-Malabari wayajibu ala zawjaini ayyata'asyara bil ma'ruf, kewajiban antara kedua belah pihak pasangan salaki jeung pamajikan wajib untuk melaksanakan mengamalkan pekerjaan yang bagus-bagus yang khair terhadap kedua belah pasangan. Pamajikan kudu ngalaksanakeun kabagusan kalau jadi salaki kudu ngalaksanakeun kabagusan kalau jadi pamajikan. Dengan cara apa? Ayat ta'asyara ayam tania kullun mayugri sohibu, dengan cara mencegah apa yang tidak disukai. Naon anu kusalaki teu dihayang, naon anu kusalaki tidak disukai, maka pamajikan kudu mencegah ulah sok ngumbar-ngumbar kagorengan salaki. Nya kitu deui pamajikan oge, salaki oge ulah sok ngomong-ngomong, ngungkit-ngungkit apapun perkaranya yang bikin hati sang istri kecewa. Wayahna neng lamun rumah tangga hayang sakinah mawadah hiji kudu daek salat. Salat. Sebab benawan Bu, ripuh lamun jalma terek salat. Mantarokal salatan khamsah amdan muta'amidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Sahajalma nu ninggal sholat 5 waktu ninggalna dihaja-haja jahanam mas bagianana. Nu hade ning jang ulah sampai ninggalkeun salat lamun urang hayang rumah tangga sakinah mawadah. Apapun ibadah urang kudu jeung ilmu sebab naon fakuluman ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun latuqbalu. Sahajalma ibadah teu jeung ilmuna maka amalna ditolak teu diterima. Berarti intina urang hirup dalam dunia kudu ibadah kudu jeung ilmuna. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.